hiji waktu aya barudak awewe anu keur ngerjakeun tugas. Lakina mah nyampur tiluan. Duka atuh saha kitu lalakina. Nya, emang saha kitu? Abi osok memotoran sabari neangan lilin. Saha anu kaberangan nya pasti ngaranna Kevin. Ele si Kevin ka mana? Matu si eta mah ari geus kaberangan. Teu indit ka sakola, teu indit kerja kelompok, teu ulin pasti keberangan. Oh, puguhan eta budak ya Allah. Ya kumaha atuh? Biasa lanjut we, antepkeun duaan mah. Hayu atuh. Alah ieu teh nya haus, nya lapar. Meuni teu disuguhna naon, Gis? Nya puguhan, imah saha anu gede nya pasti imahna Agis. Ari imah hararade ngangkur disuguhan Bugis. Alah hampura. Kela atuh urang nyandak mamun heula. Jadati. Atur nuhun Gis mending ada repot. Teu sawios. Nya ari tugas teh naon? Eta nyieun artikel. Ari tema artikel kelompok ieu teh naonnya hilap deui. Sok teguh. Aya obat anu bahaya, kajaba mun teu dicoba. Panyakit. Sanes, Banjir. sanes, Naon atuhnya? narkoba. Oh. Sok atuh barudak tampilkeun judulna. Tah eta we kumaha barudak judulna? Kumaha lamun bahaya narkoba ka generasi anu. Geus lah kitu we, ari materina edek tina naon wae teh. Tempat pikeun nyimpen ilmu kudu pinter ngisi saku. Naon sok? HP, Sanes. buku, Sanes. Tah eta buku. Ulah buku wae atuh da moal cukup materina oge. muhun Gis lan buku wahunggul mah moal cukup. Nya naon atuh? Sok teguhnya informasi kabeh aya di reretna ku barudak. Naon Nah. sok? Naonnya? HP. Sanes, Naon? internet. Oh. Kumaha barudak bade tina buku saring internet wae we. Nya tina buku sareng internet we. Barudak hari narkoba teh naon? Sabenerna mah narkoba teh zat anu digunakeun kanggo pengobatan jeung panelitian. Narkoba teh osok digunakeun osok disalahgunakeun ku lain jadi menyebabkeun kecanduan. Ari bahayana narkoba teh naon wae? Cek anu ku abdi dibaca buku, bahayana mah bisa nyebabkeun katergantungan anu bisa ngabahayakeun kana kasehatan, boh gangguan fisik jeung psikologis. Contona karusakan saraf, jantung, paru-paru jeung sajabana. Leuh, loba pisan geuning bahayana. Muhun Gis. Tah ieu mah khususna ka generasi anom sakali-kali ulah ngadeuketan narkoba. Sabab narkoba teh lain loba manfaatna, kalah loba mudaratna. Jauhan narkoba sabab narkoba teh teu nguntungkeun tapi kaden nyaksarakeun. Geuning tos sontennya ieu teh. Hayu atuh yuk urang uwi, salah pesonten. Muhun Gis. Nya sok kapunten atuh. Isukna Aya naon, Gis? Hadieu. Aya naon? Ari kamari ka mana kerja heula ya? Alah, poho barudak. Eleh mah nya poho. Nyaan barudak poho, aduh. Sanes silakan malesnya. Imas tinggal nu tatoan gambar boboho tah eta geuning apalan. Urang males lain poho. Pika sebeleun pisan. Orai dina selang. Tah oraina panjang pisan. Kur aya hiji panghalang. Pastina kasarean. Naha apal ti mana si Kevin kasarean? Kamari urang kata si Kevin Ede ngajakan ulin tapi si Kevina kasarean cenah cuk induna teh Ele unu balik ieu. hampura atuh barudak kan kamari teh urangna capek mikiran tugas wae saurang teh hayang ulin. Heeh barudak hampura nyaan urang mah capek nugas wae aduh Nya bae atulah da geus. hampura barudaknya Aya budak
kasura nyamperkeun indung bapana ari arura di hampura kan kudu aya syaratna. Naon syaratna? Tugas nu kamari dibereskeun ku Indra. Alah atuh. Tenang, Dra, da saeutik deui. Nya atuh barudak hampuranya. Nya sok Dra. Aya budak ngopi bihun jeung sabari kukuleran hapunten anu kasuhun ti sadaya kalapatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.